Ding, Naon Mang Gesep? pamawakan kunci Inggris, Ding. Kunci harapan ini tak lain. Kunci Inggris. Nama nada tulisan kunci Inggris ya. Berapa? Ayo kudu malih ka Inggris. Ih. Coba teu ngarti aing bahasa Inggris lagi. Ding, nasihat tuh lila-lila ting atuh mau kunci teh kehet. Heuh namana kunci Inggris da aya teu ngarti kunci Inggris. Berapa aing kudu mau ka Inggris. Siapa mengarana kunci Inggris mah? Alieu kehet aya kunyuk tah. Tah ieu teh ngaranna kunci Inggris kunyuk. Ah, kunci Inggris di mana apa? Tah di dia nage ngaran nage drop forget steal. Di mana kunci Inggris nah? Kunyuk sia. Oh. Ya. So, ngaranna itu ya, disebut teh kunci Inggris, jadi segala bisa kapake ya mah. Lah,